Tuh nya rezeki mah aya we nu sahanya ieu urang bawa gitu kecerik teh sair kok ieu heula di set begitu tah set teh set kecerik cik ditinggali heula tuh aya duit mah aya 300 ieu teh ge saahan halus ngaranna mah Adipati Dolken tapi kakot kaji galumba-lumba we KRT ieu mah urang KRT heula kalem lah tinggali RW kita rapat ini angkabatan di wali kota terus ya rapat kita kaur nyantai kumaha lah kabeneran aya di dieu Bapak RT dan Badut Samsat Bray mau pinjem handphone aku Bray Kirawan dari mana? mau nelpon orang ada sesuatu Main naik telepon kasih kan baturan mana nandingan pakai kaleng susu. nu make benang teh gini kan acung terus nu make teh aya congean teh gini kebayang teh bau walap dolin iya saya ada nelpon jelema teh nginjem HP tah saya manggih dompet Dompet saya, tah? mantap Dompet saya teh zaman Menang kiwari aya naon wae? tuh STNK duit SIM tingali rek nelpon saya ke Halus mana euy. zaman kiwari nya masih kena anu jujur rek ngalikeun Halus dompet euy beunangna teh undang kumaneh. Oh mun ku jelema ieu mah. dibalikeun ieu dengan kroto dengan ripu Emang aya nomor teleponnya Tah. gitu? oh justru Terus nya rek nelpon ke radio we nya gitu cek aing radio. dan teh sakalian ka ambulan rek ke radio rek ieu kirim-kirim request dengan ieu bagi yang kehilangan dompet gitu relakanlah Tapi rela putan mini pakai ripu geus sih. lieur Astagfirullahaladzim. Ampun kebuka anduk Angel. Ih, abi teh erek mandailing, you know. Ya terus? Heeh, tapi nate tiris. Nah harcaya tuh beleguk. Heeh, mata ka dia oge aing teh rek nanya. Aing masak cai teh make bumbu naon, Seh? Astagfirullah, ya Allah. Pira aku nah harcaya pakai bumbu. Emang namanya teh kari ayam? Ya. saya melihat sama ada su kieu we jeung kieu aing Nguriling atuh juga. Cari cing we di imah di dieu di Area kopi can. we geus beak 3 gelas. capek Ini hiji tera make baju satgas. ieu geuris seuseuh kenal teh Anger. Tiap seuseuh. lain tiap episode diseuseuh we jeung diseuseuh. tah Cik, ada kabar baik apa? Eta angkot pesisirian saja jalan. Jadi. Itu ada kabar baik. Angel sedih. kalakuan teh anger keur sedih keur ngomong Sedih kunaon Angel? Saudara Angel meninggal, mau tidedar, modar. Ternyata teh mati mah teh geuning maotnya. Sing sabarnya, sing ditenangkeun di alam barzah, sing ditampi iman Islamna neng. Amin. Neng Maloren. Dia sedih. Gak ada yang peduli sama Angel. lain emang eta mau teh usia sabaraha Ya, mana Angel tahu, maknya Angel kudu gali makam tuh ditanya, iya tuh maka, brik nanya seberapa tahun itu maut umurna kan mau mungkin terus dengan logika lah. Gitu, lain gitu maksudnya iya ya. Sareng ieu ceng calengan. Nah, Ngobrolna. terima kasih ya udah perhatian. Naon ieu aya daunna segala ieu mah pala dihileut meureun. Jadi ini bapak dan kawan-kawan Orang nguriling kan? jahat. Ayo, nguriling we. wah bener ngobrol jeung begini Nguriling lah. Ya abis sedang berduka. Ya Allah, eta parete dan kawan-kawan teganya ka neneng ya Allah.
Neneng teh meuli sedih. Nih. Duh si Intan kemana? Teka dia. Tunduh. Kurang lagi pada nanya antep we ku aing mah sia nyaho di diruas ku aing tingalikeun we sia heuai we jeung heuai pagawean galalai. Mana Intan? Tadi urang di luhur tatangkalan melongkeun maneh pagawean teh heuai we jeung heuai galalai. Tunduh. Tunduh kunaon? Teu bisa sare tibra. Nah, kunaon? Gembrong kureungit. Ieu teh geus make obat nyamuk angger teu mempan. Salah tuh hayang sare tibra nya lain ku obat nyamuk. Kunaon? Uyup obat nyamuk na kumaneh sare tibra. Yang nginum obat tidur atuh ari maneh mah teh jeung nanya. Lieur. Kebeneran aya di dia. Kalau ke Jawa ya. Iya sih di dua anjing tuh banget. Kebeneran. Kelakuan teh. Aya RT dia goblok. Rek pinjem HP. Aku mau pinjem HP aku. Kita rek pinjem HP. Rek nelpon ke baturan lagi make kaleng susu. Mama Loren ya, di mana Mama Loren? Serina yang Aing panggilin awak. Dibeli wae. Lanjutkan. Jahat Pak Rete. Malu sama suami Angel.